Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para sepuh sadayana urang ngeureuh ngaguar kana ilmu-ilmu syariah anu dina dangat ayeuna hanca urang ngeneraskeun kana guaran ngeunaan tauhid akidah teh. Pedogi ku urang diemutkeun deui urang teh ngaclog heula sareng nama ieu teh dina bag-bagan tauhid teh kana akidah samiyah heula. Anu ti payun didugikeun akidah samiyah teh beja ti Allah Subhanahu wa taala sareng ti Rasul anu kedah ku urang teh ditampi teras dijadikeun dipelakeun gitu dina mana urang sadayana jadi keyakinan upami parantos nerap jeung beres dipelakeun dina diri urang dina mana urang engke teh bakal tiasa nimbulkeun kana kasaean dina diri urang teh kitu. Ieu teh dawuh Allah Subhanahu wa taala. Yen namina keimanan diibaratkeun sapertikeun tatangkalan teh Pak. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama tuti ukula kulahin. Nah anjeun teu ningali kumaha Allah Subhanahu wa taala nyieun perumpamaan kana kalimah thayyibah atanapi lambang keimanan teh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Eta teh sapertikeun tangkal anu ditanclupkeun dina diri urang teh anu akarna teh terus kahandap beuki kuat beuki kahandap beuki naon nguatan lah. Engkena teh eta tangkal teh bisa ngalirkeun nimbulkeun kana buah-buah anu sae anu bermanfaat. Tapi lamun jalma anu teu boga tauhid tangkalna teh sapertikeun tangkal anu tos loncer tina taneuh gitu. Moal kokoh. Engkena teh kumaha tungtungna teh kalahkah paeh gitu. Lain kalahkah aya buahan tapi tangkalna oge bakal paeh. Tah ngaos urang sapertoskeun kieu teh ibarat urang teh keur ngagemuk gitu tangkal eta teh. Digemuk ku urang ku ilmu tiap salasa minimal gitu. Tiap wengi salasa. Engkena teh bakal buahan. Naon buahna teh? Akhlak. Midamal we amal solehna teh resep gitu. Jadi resep kana salat berjamaah, jadi resep kana sodako, jadi resep kana dzikir, resep kana sholawatan kadituna teh diantawisna teh gitu. Resep ngadoakeun batur, resep ngalaksanakeun salat sunat. Pokona mah sunah-sunah Nabi gitu, sabisa-bisa dilaksanakeun. Eta teh kada aya tangkalna heula. Sareng da ieu teh upami urang beres gitu dina ngawadahan akidah-akidah samiyah teh ya. Pasti ieu teh bakal jadi kontrol pikeun urang teh jadi alarm. Pan urang teh ngaguar ngeunaan alam-alam akhirat teh ya gitu. Patokanna mah jalma jigana pangna teu pati naonnya, teu anteng pisan gitu hirup di dunia. Nepikeun ka jiganu rasa maneh moal-moal teh heuh pedah jigana teh teu pati wauh gitu kana alam akhirat gitu. Sehingga jongjon we meureunana gitu. Jongjon. Tah sareng kieu eta pokona mah urang teh moal memang panginten moal pati tiasa ngabandingkeun gitu nya. Zaman ayeuna mah buah tina tauhid teh gitu. Tapi urang bakal langkung ngartos upami urang ngabandingkeun sareng kalakuan jalmi-jalmi atanapi kaum-kaum jahiliyah geura. Bakal kapendak pisan bentenna sareng manfaatna aya katauhidan dina mana urang. Dan unamina orang-orang nya eta teh jahiliyah gitu. Pangna disebut jahiliyah teh pan eta teh teu boga tauhid teh. Teu boga tauhid nepikeun ka timbul sababaraha keyakinan-keyakinan anu salah. Tina keyakinan-keyakinan anu acak kadut eta teh timbul kana kalakuan-kalakuan anu teu pararuguh anu mencoreng martabat hiji bangsa nepikeun ka harita bangsa Arab katelahna teh kaum jahiliyah teh. Di antara keyakinan orang-orang jahiliyah teh wa yaj'aluna lillahil banat subhanahu wa lahum mayastahun.
di antara buah atanapi balukar tina eueuhna tauhid di zaman jahiliyah teh orang-orang jahiliyah teh nganggap yen Allah teh boga budak awewe. Boga budak awewe teh nyaeta nu dimaksud nu ayeuna malaikat cek urang. Tah orang-orang jahiliyah teh nganggap Allah teh boga budak awewe. Jadi malaikat-malaikat teh budak awewe na Allah cenah. Gitu. Sementara walahum mayastahun keur manehanana sorangan bangsa bangsa jahiliyah teh ngajadikeun aya boga budak awewe teh gitu. Ari ka Allah menten Allah boga budak awewe ari manehanana sorangan aib cenah boga budak awewe teh nya ieu teh patekadan nu salah nya sasar nya pinter kodek keur dieu teh. Nabi kan orang pantas uning dina kisah nu didugikeun lah ku para kiai para ustad ngeunaan bodona zaman jahiliyah. Nabi kan ka budak awewe dikubur koropes teh ieu teh dawuh Allah dina Al-Qur'an. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi aidan bin qutilat. Allah sumpah tah tina kayaan eta teh. Jeung Allah sumpah nalika kalayan kajadian nalika budak-budak awewe teh dikubur hirup-hirup. Dina riwayat ieu teh salah satu cara teh Pak. Anapun cara ngaleungitkeun nyawana teh rupa-rupa teh. Aya anu memang si budak teh diajak heula ulin ka padang pasir. Ngagali heula pura-pura mah, "Ayo neng urang nyieun sumur," gitu. Nyieun sumur. Tanggeus rada jero meusan, neng bade nyobian kalebet ka dieu, ngen ka dieu. Turun budak teh. Pas budak turun, manehanana kuat naik di ruang. Anak sorangan. Aya anu dibawa ka leuweung dijongklokeun dina jurang loba carana teh seueur dina riwayat pan bodo ka bina-bina teh padahal eta teh darah daging sorangan gitu. Akibat naon tadi teh teu boga tauhid teh ya tah ayeuna teu aya praktek kitu teh gitu ayeuna aya cara naon tauhid tos aya sanajan panginten tetep bereskeun urang sadayana gitu dimurni. Orang-orang eta teh ya jahiliyah teh ya pan nganggap istri teh jadi aib gitu. Pokona mah upami istri maot hiji kolot maot maka budak awena teh sama sekali teu meunang warisan teh. Teu meunang warisan sama sekali. Matak datang Islam ngayakeun eta we Allah ngadawuhkeun ngeunaan ahli ieu teh waris teh. Lidzakari mislu hadil unsayain tah paling henteu katulungan ku syariat Islam teh pikeun pamaget eta teh dua kalieun istri cek bahasa urang mah satanggungan gitu pamaget istri sagandongan tah kareko kitu ge geus katulungan kaum istri baheula teh sawa baheula mah kitu saking ku henteu berhargana teh pamaget tiasa nikah jeung istri sakumaha we jumlahna sakumaha sakahayangna dek 10 rek 20 dek sakodi 2 kodi gitu naon kitu ieuna balukarna lamun eta diantep jeung kita moal aya keteraturan we atuh dina tatanan sosial teh kitu ka maneuh di gitu sabab pasti nafsu lamun nginjemkeun duit ka batur teu kabayar naik eta kana pikeun ka akhir bulan ieu nya gitu didaguan ku kami lamun teu kabayar naik tah 2 kali lipat pas akhir bulan eta teu kabayar keneh ku kami ditungguan deui nepikeun ka akhir bulan itu lamun teu kabayar keneh naik deui 2 kali lipat deui tungna lamun teu kabayar bayar ku diri sorangan jadi we hamba sahaya eta jalma tah eta salah sawios panto kahambaan teh hamba sahaya nepikeun ka eta jalma anu tadina ngahutang teh statusna jadi seperti barang tiasa dijual tiasa digadekeun tiasa disewakeun tiasa diwariskeun persis sapertikeun barang eta teh buah tina teu ayana tauhid buah tina teu ayana keimanan aya deui keyakinan orang-orang Yahudi teh orang jahiliyah gitu.
ku Allah didhawuhkeun dina Al-Maidah ayat 103. Ma ja'alallahu mim bahiratin wala saibatin wala wasilatin wala hamin walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadzib. Allah teu ngajadikeun onta-onta bahiroh jeung onta-onta saibah jeung onta wasilah jeung onta ham. Naon atuh eta teh? Jadi kieu Pak nu namina orang-orang jahiliyah saking ku odobna ka bina-bina. Nyieun patekadan anu aneh nekadkeun yen aya onta nu disebut onta bahiroh. Naon onta bahiroh teh? Onta bahiroh teh nyaeta onta bikang anu cai susuna teh khusus diperes engke dihadiahkeun pikeun berhala. Eta teh onta teu meunang di kumaha. Lamun aya coba jalma anu rek meres kana susuna dihukum tah saberat-beratna. Ipun mah ieu onta mah khusus ieu teh ngaranna teh onta bahiro. Cai susuna ieu mah khusus keur berhala, keur tuhan-tuhan maranehanana. Sawae jalma anu coba-coba meres ngaganggu kana ieu onta dihukum saberat-beratna. Buah tina eta tah tina teu ayana tauhid. Aya deui onta wasilah. Onta saibah. Naon onta saibah mah? Onta saibah mah nyaeta onta bikang kitu anu kumanehanana teh dilepaskeun kitu wae. Diantepkeun cenah ulin. Naon ngahibur berhala-berhala. Nu tadi mah diperes susuna, ayeuna mah dilepaskeun gitu. Cenah kukurilingan berhala gitu. Tina ladang kabodohan. Aya deui onta ngaranna teh onta wasilah gitu. Ari onta wasilah mah nyaeta onta anu nalika ngalahirkeun ngajuru anak onta nu kahiji ya. Teras anakan deui ngalahirkeun eta onta teh ngalahirkeun nu kahiji bikang teras ngalahirkeun deui kembar ontana teh anakna teh gitu nu kadua kalina teh tah lamun geus kitu teh ulah dikukumaha teh onta kitu teh disucikeun lah gitu dianggap kan ieu teh keyakinan anu teu aya dasarna gitu buahna tina teu ayana tauhid teh mungkin di urang teu aya nu kitu tapi aya anu samisal kitu nu teu pararoguh teh gitu lamun kurang dikukut patekadan eta gitu ieu teh bisa-bisa urang teh masih keneh ngekeuweuk kana perkara-perkara anu saperti orang-orang Yahudi, orang-orang jahiliyah anu bodoh teh gitu. Lamun ieu nyeun imah di daerah ieu mah teu meunang make kaca sageunana gitu nya gitu. Nya wallahu alam sih gitu di bagian daerah. Tapi kan katanjakan emen geuning apanya. Lamun urang ngalangkung katanjakan emen kudu ngalungkeun rokok sabatang we mah sareng koin cenah gini gitu. Lamun teu ngalungkeun maka eta teh cenah bakal cilaka cenah gitu. Di mana ieu dasarna gitu. Da masalah cilaka sareng manfaat mah pertama urusan Allah. Kamadaratan sareng kacilakaan mah urusan Allah Subhanahu wa taala. Lamun di daerah Jawa mah kantos aya berita geuningan di daerah mana eta mah kudu ngalungkeun tina mobil tengker teh ku masyarakat di ditu teh geuningan disanggapna teh disapukeun kudu ku sapu eta teh ulah dicanak langsung ku panangan geuningan di daerah mana eta teh tah perkara-perkara anu kitu teh urang teh kedah rada cerewet gitu ieu teh saha atuh anu nyareoskeun kieu teh ieu teh saur saha saumpamina ieu teh ti para ulamana ulama anu mana upama ieu teh saur kiaina kiai anu mana kiaina sapertoskeun kumaha pahamna sabab zaman ayeuna mah antara kiai jarang dukun teh mirip beda-beda tipis bikin ka aya ustad dukun cenah gitu tak keyakinan kitu teh nyaeta mah lah lamun urang beden-beden keterangan udah malah yang biasana bijilna teh nya tina budaya gitu.
termasuk eta tah kasialan di bulan Sofar apa gitu nya. Eta teh walaupun memangnya lah dengan saukur jalma nu awam mungkul memang anu ngaieukeun eta teh nyaroskeun eta. Tapi upami urang ngaguar kana sejarah eta teh bagian tina tina budaya Yahudi jahiliyah teh ya. Anu nganggap aya kasialan di bulan Sofar teh. La sofaro. Padahal dawuh Kanjeng Nabi kan gitu. Jadi moal pati-pati Nabi ngadawuhkeun kieu la sofaro la tiarota wala hamma wala sofaro wala adwa teu aya naon panyakit menular teu pupuguh gitu. Terus teu aya naon nasib ditangtukeun ku kamana lumpatna manu. Terus teu aya kasialan di bulan Sofar. Tah moal pati-pati Nabi ngadawuhkeun kitu, lamun memang baheula henteu nyampak keyakinan kitu. Atuh urang kumaha datos ieu intina urang mah dangukeun we gitu. Ngan nya ku urang mah urang ukur deui we gitu ku ayat. Justru ieu teh perkara anu nyata lah naon salasna mah matak ngajadikeun jalma teh pesimis gitu cek bahasa ieu nama tasaum bahasa agamana mah. Jadi jalma teh kudu cicing nu tadina mungkin aya kamanfaatan dina poe eta teh jadi teu ieu gitu. Eta. Ya disebut naon hari naas nya larangan bulan hari naas gitu. Tapi memang dina praktekna teh aya bahkan nu nganggo eta teh ya sebatna ustad kiai gitu. Ari ngalaparkeun mah henteu gitu. Ngan ieu mah kangge saabdieun gitu teu nganggo aku gitu dah. Walaupun abdi jujur pun bapak masih kena ngetang eta gitu. Gitu. Tapi da naonnya bilih engkena teh kangge sapribadian mah jadi kalah ka ieu gitu. Riweuh gitu. Itu mah mangga lah orang bade mempelajari eta maka sebabnya jadi pengetahuan gitu nya. Upami nya awal naon pananggalanana ieu laranganana ieu gitu. Maka bade uninga kana kitu mah enggak. Ngan urang mah urang bersihan we gitu. Patekadan urang. Supados nya lah. Da masalahna angke tos sadayana tos kiamah mah tos ngatukeun alam dunia leupas sadayana nu kararitu teh gitu. Budaya-budaya naon deui nya pokona malah adat istiadat pokona mah sadayana kedah diukur ku syariat teh ya ku hukum teh ya lamun patukang tonggong sareng syariat taroskeun ka diri urang rek leuwih nyaah kana syariat anu bakal natrat engke nepikeun ka akhirat ka bawah atawa napi urang milih leuwih mika nyaah kana budaya adat istiadat. Tapi satungtung memang eta ternyata syariat dan adat bisa disandingkeun dilaksanakeunana maka ulah dihesekeun gitu laksanakeun we secara beriringan gitu. Seperti tahlilan gitu nya di antara gitu. Tanapi geuningan ieu palah nu caket-caket walah karunghal karunghal geuningan eta mah aya pamali gitu nya nu kararitu. Nya eta teh pan teu aya aya dasarna gitu saesna mah gitu. Nu pogoh macan aya jodona we lah gitu, teu meunang ngarunghal, kari jodona can aya tuh kumaha. Pan ari jodoh mah ada henteu nuturkeun kana urutan budak gitu. Kahiji, kadua, katilu gitu. Mangga we gitu. Langkungan lanceukna ge da heueureun jodona eta gitu teu kudu gaduh anggapan atawa nu bungsu ulah kanu cikal atawa sabalikna tanu eta tapi di urang mah teu aya nu kitu intina mah ya nu namina guratan tauhid ngamurnikeun kana keyakinan urang mah parantos jelas gitu tinggal sikap urang gitu kumaha bade urang bade nya kumaha gitu itu pilih balik deui ka diri urang ngan nu leres mah nyaeta parantos jelas Allah ngadawukeun qad tabayyana rusdu minal ghayy geus jelas mana anu bener mana anu salah aya uang 50.000 sareng uang 2.000 perak
geus jelas tah hargana di hareupeun maneh teh rek milih mana urang gitu. Tah eta teh buahna tina tauhid gitu. Urang nembe tiasa ngukur sareng tiasa ngaraoskeun perbentenana teh bandingkeun we sareng kaum jahiliyah gitu kapungkur ternyata bisa modelkeun kitu. Pikeun ka pamajikan istrina bapa ninggal maot gitu. Maka pamajikanna teh turun ka budakna teh. Aya ku kitu. Indung tere sagana gitu indung tere. Gitu. Turun ka budakna teh aya ku kitu kan nya gitu. Diwariskeun. Tah ayeuna mah urang neraskeun deui we kana tadi mah nya perbandingan gitu tina ayana tauhid sareng henteu. Ayeuna mah mana teh teh. Salajengna diantawis perkara nu kedah jadi bahan keyakinan urang dipelakeun dina mana ana haulal mauqib haqqun. Sing janten keyakinan yen engke pakewuhna di tempat urang eureun nu disebut padang mahsyar teh eta teh perkara anu hak anu nyata. Tos moal ragu deui. Gitu. Sanes dongeng, sanes prediksi, tapi sebuah kepastian da Allah nu ngadawuhkeunana. Henteu sebatas ngumpul pan di dinya teh wa huwa mayanalun nas bihi minasyada'id. Sagala rupi karipuh kasusah kapayah jeung karuwet anu engke aya di dinya teh bakal karasa ku manusia sakabehna. Sapertikeun lilana cicing di tempat eta pan dirincikeun dina riwayat Anas mapan 40 tahun teh di padang mahsyar. Bari dina kaayaan kumaha teh dina kaayaan panon poe dicakeutkeun teh anu caketna teh saukuran samil teh ari samil teh sakilo langkung lah 1,8 km jamun ukuran modern ayeuna. Bari ditikelkeun panasna teh 70 kali tikel. Tapi keun kadigambarkeun jalma teh kesang manusia teh bakal naon banjir di dinya. Tapi keun kadi dieu dirincikeun deui wa yadhabu fil ardi sab'ina diroan bakal merembes nyerep kana jero tanah teh saukuran 70 siku cenah gitu. Gitu. Eta. Terus kitab-kitab teh cenah bakal ngararapung catatan-catatan amal teh khalaliber. Satoskeun kitu gambaranna. Waluzum hal al unuk al a'na. Engke teh kitab-kitab eta teh bakal naraplok kada tukang awak dan teh gitu. Terus bakal aya kesaksian syahadatul alsina wal aid. Panangan bakal nyaksikeun kana ieu teh kana pagawean-pagaweanana. Terus ceuli paningali kulit berang peuting terus malaikat-malaikat engke teh bakal merek kesaksian tina ladang kalakuan urang keur di dunia teh ieu teh perkara anu nyata kabina-bina wa tagirul alwan sareng berubah-rubahna ieu gambaran beungeut manusia napikeun ka aya nu bodas nu hideung geuningan yauma tabyadu wujuhu wa taswadu wujuh jalma teh gumantung kana amal aya nu jadi bodas nyacas herang hurung cahayaan aya anu hideung lestreng geuneuk remek poek aya anu kitu atau kitu mah karunya we beranya urang negro meureun beuki hideung we sanes kitu kumaha amal-amalan Allah ngadauhkeun ngeunaan gambaran kiamat ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un adim. Hei manusia sieun anjeun ka pangeran anjeun nyaeta Allah azza wa jalla. Saestuna gunjlang nyelongna kiamah eta teh perkara anu pohara anu tohaga. Yauma yarawna tadhalu kullu murdiatin amma ardaat anjeun bakal ningali engke dina waktuna pas poe kiamah jalma-jalma istri-istri anu keur nyusuan bakal diculkeun ta orok-orokna teh
Terus sidikna bakal dialung-alungkeun saking ku gempeur. Wa tadau kuludati hamlin hamlaha nepikeun ka deui gambaranna teh jalma istri deui anu keur ngalahirkeun nu keur ngajuru naon atuh hamil gitu keur reuneuh saketika pas kiamat bakal sing bororojol tah teu kudu dibidana komo di sesara mah gitu teu kudu bakal lancar keur gitu saking kunaon ku gempeur teh ya eta teh itu pencobaan keimanan orang iman kana poe akhir teh sapertoskeun kitu dawuhan Allah teh surat Al-Hajj dina ayat-ayat ngawitan wa tadau kuludati hamlin hamlaha jeung jalma bakal katingali jiga anu keur mabok padahal mah henteu soloyongan beureun jiga nu teler soloyong ke kakeler ka kidul gitu mana kaler mana kidul teu pararut saking ku gempeur lain stres jalma lain ku gelo lain ku leungit lain ku mabok tapi eta teh karena amal-amalan manusanana dari nu ieu mah anu jalma-jalma anu meunang rahmat Allah mah engke bakal dipasihan katenangan moal sapertoskeun kitu ngan panginten upami kataotanana biasa-biasa dina satenang-tenangna ge beureun harita tetapi aya gembeurna jeung gitu soalna dengan saukur penduduk dunia nu geunjleung teh nepikeun ka langit terus kaum malaikat oge ngilu geunjleung tuh aya naon ieu teh aya naon gitu itu komo manusia gitu wa qala Allah taala yauma yaj'alul wildanu syaiba nepikeun ka naon saking ku gempeurna harita teh cenah ieu mah nya harita engke teh nepikeun ka barudak teh ngadadak jadi haruisan wo udah nggak bisa gitu. Langsung jadi aki-aki karena kabayang banyak soalnya kan eta lamun zaman ku normal ayeuna tino rambut hideung nepikeun ka hoyong kuis teh kan lami prosesna teh kitu nya eta saketika saking kulierna gitu nya ngadadak gitu urang teh katinggal perubahanna teh setiap detik teh tino hideung teh jadi bodas gitu. Mungkin gitu. Ieu teh perkara anu hak. Da Gusti Allah kade eta kajadian teh bakal terjadi ulah dipopohokeun. Walakin la yanalu syai'un min dzalik al-anbiya, tapi nu kitu kalakuan teh kaayaan teh moal terjadi ka golongan para nabi, ka golongan para wali. Moal terjadi ka sairis sulaha jalma-jalma anu saroleh anu ku Allah diridhoan moal terjadi teh apa ku nama jalma anu saleh mah nageun we rek kumaha ge kiamah nya kiamah paduli teuing gitu urang mah bukan mah justru manehanna sono gitu hayang buburu pendak sareng Allah Rabbul Alamin nazala alaihimul malaikah ala takhafu wala tahzan malaikat bakal ngarewas golongan mukmin para nabi itu jalma-jalma soleh para wali ulah sieun gitu kalem gitu tong geumbeur gitu ieu mah awal dina kabagjaan maraneh kabeh gitu tadi dia itu diuningakeun para nabi ge ketenangan pedah aya semacam reuwas mengesan mah aya gitu yahzanuhum la yahzanuhum al-fazaul akbar henteu gitu ari kabingung kalinglung ka reuwas anu kabina-bina mah henteu ngan aya semacam reuwas tapi eta teh reuwas nandakeun kana kaagungan aranjeunana jeung nandakeun sebagai makhluk Allah anu lemah gitu izlalan wa idoman tuh wa in kanu amin sanajan memang saralamat tapi nya sae reuwas mah aya ibarat urang gitu ningali perkara anu tarasa sarina pan urang teh rada colohok atuh urang teh aya ari perasaan kitu tah wabil jumlati maka tina ringkesan tadi bahas santai cenah atuh urusan manusia teh eta teh berbeda-beda muhtalif bihtilafi ahwalin nas kalayan perbedaan tingkah-tingkah manusia anu ditangtukeun ku tingkah-tingkah manusia nalika di dunia ieu naon nu kurang ayeuna di pidamal ayeuna nya engke lah bakal jadi buah engke teh gambarna teh ayeuna
gambaran teh aya. Maka ngadoa cenah di saura penulis kita, Allahumma khaffif anna ahwalahu bi fadlika ya karim. Allahumma khaffif anna ahwalahu bi fadlika ya karim. Naon Gusti hampangkeun tingkah-tingkah abdi engke dina poe kiamah kalayan padol Gusti anu Maha Karim. Aya hiji titik terang para bapak sadayana ieu. Tina hadis Rasulullah anu sangat masyhur ieu diriwayatkeun ku ulama-ulama seueur. Ieu hadis teh hadis sahih anu teu diragukeun deui masalah kebenaranna. Naon aya kelompok-kelompok jalma anu dijanjikeun ku Kangjeng Rasul bakal menang iuh-iuh. Dina waktos engke teh di padang mahsyar teu aya iuh-iuh angin iuh-iuh Allah. Sab'atun yudilluhumullahu ta'ala fi dilihi yauma la dhilla illa dhilluh. Aya 7 golongan anu bakal menang iuh-iuh ti Gusti Allah dina poe teu aya iuh-iuh. 7 golongan. Naon atuh 7 golongan teh? Baik urang mudah-mudahan kalebet salah sahijina atau sadayana syukur sadayana. Naon atuh? Imamun adil anu kahiji, pamimpin anu adil. Pamimpin anu adil kenapa? Kudu jadi presiden teu kitu. Dadina kadar urang hirup anu mana ge posisi urang teh jadi pamimpin sakurang-kurangna pamimpin keluarga kan gitu. Nu penting mah naon? Keadilanana nu kurang bisa dimunculkeun. Da lain pamimpin-pamimpinna teh keadilanana. Lain masalah jadi pamimpin di dieu mah, tapi keadilanana. Sehingga dina porsi kepemimpinan anu mana wae hirup urang, maka keadilan kada dimunculkeun. Atau paling tidaknya keadilan ka diri sorangan gitu. Da urang teh pan mimpin awak urang teh ieu teh. Mimpin leungeun, mimpin suku, mimpin ceuli, mimpin irung. Nya pan kita bakal cilih dakwah ieu teh ngadakwa urang lamun kurang teu dipingpin bener mah gitu. Bener cenah dunungan teh boga leungeun teh. Ngan dipake cubat cabut. Suku cenengan dilengkahkeun kana nongton jeung nongton we cenah gitu. Nya bari dituna jadi keluarga nu tangtos gitu umumna jalmi gitu. Atuh komo lamun secara sosial gaduh naon porsi kepemimpinan nya RT ditanya sa RT warga masyarakat asal salat kabeh gitu RW gitu kubu gitu. Kumaha ya urang ranca kalong desa ranca kalong geus sarolat kabeh gitu. Buat saya gitu. Sabab pemimpin anu adil jadi salah sawios tihang dunia. Di antawis pan aya 4 tihang dunia anu masyhur teh didhawuhkeun ku para ulama teh. Pamimpin anu adil. Ulama anu boga ilmu manfaat, ulama anu bener gitu. Terus nyaeta jelma beunghar anu berehan. Nu kaopat nyaeta jalma fakir anu sobar. Eta tihang dunia teh. Kiwami dunia bi arbaatin. Dunia teh nangtung kalayan 4 golongan eta. Pamimpin anu adil, ulama anu ikhlas berilmu, jalma fakir anu soleh, jalma beunghar anu berehan. Lamun teu aya salah sahijina teh bangunan dunia teh runtuh aya gitu. Deng lamun teu aya ulama gitu. Lah kanana sukal bahaim gitu. Lamun teh mah teu aya para ulama, jalma bakal kawasato cenah gitu. Eueuh anu apal kana aturan. Lamun eueuh nu baleunghar, atuh rek kumaha majuna gitu. Karunya anu fakir terutama marararuksa gitu. Aya nu saroleh jalma fakir anu sabar atuh rek saha anu kuli rek saha anu nuntaskeun kana padamelan-padamelan urang da kira kok kudu beunghar kabeh mah di jelema teh.
saha nu rek ngaduk, saha nu rek dagang coet urang, saha nu rek pang maculkeun, pang ngarambetkeun rek saha. Intina sadayana dina kapasitas nu mana wae ge jadi tihang alam dunya. Tapamingpin lah anu adil dina porsi nu mana wae asal keadilanana gitu dimunculkeun. Maka eta teh aya arep-arepanna kengeng ieuh-ieuh ti Allah Subhanahu wa taala. Ngan namina adil patokanna teh pan sanes sarua teh ya ukuranna, tapi kana pangabutuhna teh ya kebutuhan. Ulah kamikiran adil batur sorangan we heula lah adil. Kumaha adil diri sorangan? Adil diri sorangan teh ngalaksanakeun kana hak-hakna sebagai hamba sareng kewajiban sebagai hamba. Lamun masih kena resep jeung ngukut kana pidosaeun teh ciri geus leungit keadilan ti diri urang teh. Sabab nu namin adil teh nempatkeun perkara dina tempatna. Urang teh sebagai hamba. Tugas hamba mah teu aya deui walti ibadah nyeun kataatan satoat-toatna nabihan kana pamaksiatan. Lamun masih kana ngukut kana sarupa we kamaksiatan dina diri teh kitu teu bosan-bosan ngan anger we dipigawe ngan peda batur teu arapaleun naon atuh kata mah kitu. Maka eta teh geus leungit kana keadilan tina diri sorangan. Anu kadua syabun nasya'a fi ibadatillah. Budak ngora kata Nabi nya budak ngora lah pemuda anu tumbuh dina ibadah ka Allah. Jadi ti leutik gede nepikeun ka gedena teh aya dina ibadah ka Allah. Nya sakirang-kirangna ngahartosana teh panginten ieu budak teh dicaketkeun dididikna teh dina lingkungan-lingkungan anu sae, lingkungan-lingkungan agama, lingkungan-lingkungan ibadah ka Allah. Atanapilah dedeukeutna mah gitulah anu praktis mah gitu dipasantrenkeun ka pesantren anu pas anu sae anu bener gitu. Da aya pesantren anu teu bener ge balik-balik di pesantren kalah ngajak debat we jeung kolotna apa. Aya anu kitu aya anu teh pesantren teh caritana pesantren balik-balik ngarakit bom pan aya anu kitu teh. Aya anu kitu teh. Jadi nyari memang sanes jaminan sanes sebuah kewajiban kudu masantren kan utama salah satu cara. Intina mah dinu pola ngadidik anu mana wae tapi eta teh landasana teh eta teh ya keimanan katakwaan. Tah budak anu tumbuhna teh dina lingkungan katakwaan nepikeun ka dewasana eta teh cenah ageung pisan harepanana tah kemungkinan ageung bahkan dijaminlah ku Nabi bakal kengeng ieuh-ieuh. Salajengna nu katilu Pak. Rajulun qalbuhu mut'alliqun bil masjid. Lalaki anu hatena teh tawaleh nyantel ka masjid. Ida kharaja minhu hatta yang udah ilai. Nalika kaluar ti masjid teh gitu. Sono ka masjid deui gitu. Atau lah minimal lah gitu nya gambaran caket nama. Aduh hayang boboro ya ka masjid ya hayang salat berjamaah ya. Aduh yang bubur malam Salasa deh ya tolabul ilmi gitu masjid. Aduh yang bubur malam Jumat deh ya gitu. Sok aya onger cenah Jumat. Tapi lumayan lah nu gitu kayak gitu. Lumayan. Lumayan kerasa ka masjid. Tah ayeuna urang pan nya urang husnudon lah. Tenanawan gitu orang pede tapi orang teh ngaharepkeun gitu intina mengadoa ka Allah lalampahan urang sapertoskeun kieu teh ngamaksakeun ka masjid tah mudah-mudahan gitu kalebetkeun gegolongan ieu pamagetnya jalmi anu hatena teh nyantel ka masjid nalika kaluar teh gitu sono hayang ka masjid deui gitu sanajan urang pan can mampu nepikeun ka urang itikaf banyak di dieu teh can mampu gitu. Soalnya can mau sesenama, can hoyong gitu. Dalam ditaruhkan mampu mah pasti mampu. Pira ge calik di masjid atuh. Gitu. Ngahulang jentul lagi di masjid asal niatnya kan niat intikaf. Jadi ibadah. Nyantel ke masjid. Enak teh pan masjid teh nya di mana-mana gitu. Hampir rata-rata ada gitu. Beki rame dibangun di saya tapi nunggusian gitu.
dua lantai kubah lagi kubah emas gitunya gitu. Cuman upama dina ninggal karena ciri-ciri kiamah mah kalebatkeun salah sawes ciri kiamah teh ya zuhru pal masajid masjid teh direnceng-renceng apa halus-halus tapi teh aya nu ngeusian bagian tina ciri kiamah. Nah, duh kata itu ke dia mutan ku sadayana teh berarti kumaha carana sangkan kabariteun ka masjid. Jigana kudu model di kafe nya di pasangan internet sugan mah budak urang gede. Ngan kenapa kalah iya fokus kanu gitu main game gitu. Nya kedah deamutan gitu ku urang teh berarti gitu. Naon gitu anu tiasa narik jamaah supaya ka masjid gitu. Pan teu aya jaminan sabaraha puluh tahun ka payun harek aya keneh nu ngeusian di masjid teh gitu. Walau akatabih lah 20 tahun ka payun gitu. 20 tahun ka payun pangentennya gitu atau napi 30 tahun gitu. Upami panjang yuswa gitu. Nah aya keneh nu ngeusian itu gitu masjid ieu teh atau masjid tonggoh teh nah henteu gitu. Soalna teh acan katinggal binih-binihna kitu ayeuna oge. Tumbur. Untung ya Pak Emas ya. Salajengna aya deui nembe ka 3 teh nya ka 4 berarti. Rajulani tahaba fillah istama alaihi wa tafaraqa alaihi. Dua jalma anu silih pikanyaah silih pika cinta di jalan Allah anu ngumpul jeung pisahna teh karena Allah. Ieu mah bahasa pengibaratan dua jalma gitu anu silih pikanyaah karena Allah silih pika cinta ngumpul jeung pisahna teh karena Allah. Nya pada praktek nama nya urang siling pikanyaah di antara urang we kitu karena Allah. Ditunjukkeun ku cara kumaha nya panginten silih emutan silih geuing lamun aya anu lada kirang pas gitu nya kedah siap nampi dilaraskeun diwartosan gitu. Ulah jadi muru kusunu gitu. Ulah jadi malik ngewa gitu. Lamun kitu berarti henteu karena Allah gitu. Leungit karena Allah nanti. Kumpul karena Allah gitu urang di dieu di masjidnya karena Allah we atuh naon deui gitu. Palebah ka dituna aya nasi kuning eta mah bonus we gitu. Gitu. Bonus we eta mah gitu. Ngan maksud urang mah nya karena Allah we gitu. Sanajan lamun teu sok arep-arepeun. Salajengna warajulun kasabar itu Pak kalima kitnya kalima. Warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aina. Nyaeta laki-laki eta napi jalmi maksudna mah bade istri bade saha wae bade kolot bade budak anu dikir ka Allah dina waktu menyepi nyumput nepikeun ka nyurucun cai panonna. Itu kan jarang-jarang atuh jalema dikir nepikeun ka bisa kitu. Bisa kitu teh lamun disorot ku kamera bisa gitu. Sabab barang ieu yang nembongkeun air mata pales seperti gitu mah. Gitu. Gitu. Tak ieu teh kan nandakeun bahwa ieu teh dikir lain dikir anu asal. Sanes dikir anu saheab begitu dikir anu kieu teh. Tapi dikir anu penuh penghayatan. Dikir anu dibarengan ku ngakukeun heula dosa. Dikir anu dibarengan ku tapakur. Ngemut-ngemut kana kakawasaan Allah, kanikmatan ti Allah. Sanes dikir anu saheab. Gitu. Kalau kagorowokna we nepikeun kararantang uratna teh gitu. Tapi dikir anu kitu.
dikira hopi dikira anu nyumput nu di nu manah gitu nu di eta mah otomatis kedahna gitu itu kan tetep da nu namina dikir gitu teh perlu latihan teu cukup pusakali ngangken gitu pokona mah ulah dikir hopi ya. Tetep kembali nama karena iya karena naon karena nya rajin urang dina latihan riyadotun nafsi ngalatih diri anu salajengna kagenep berarti nya rajulun da'atu imra'atun da hadatu hasabin wa jamalin faqala inna haqullah ya gambaran pamagat anu dina hiji kondisi diajak nyieun kalakuan mesum ku istri terus manehana teh nolak karena Allah gitu alhamdulillah nya pangetan dadeukeutan nama aya kesempatan lolongkrang pikeun doraka teh gitu buburu gitu aya ngajak mun anu ngajak namanya di pikiran gitu gitu nya berarti pikeun urang mah berarti nalika aya lolongkrang keur maksiat keur doraka teh buburu sadar we urang gitu buru sadar langsung istighfar ke Allah Subhanahu wa taala. Tanu terakhir nu katujuh rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Lalaki pamagat atarapi saha wae anu sedekah ku hiji sedekah terus nyumputkeun kana sedekahna nepikeun ka la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Leungeun anu kencana teh ceuk paribasa teu apaleun kana sedekah tina leungeun katuhunna teh ya. Intina mah ikhlas teh ya gitu. Gitu. Gitu komo gitu nya. Pan ieu teh ikhlasna berarti nu ieu mah gitu. Ikhlas teh berarti henteu kapaksa, henteu dipaksa, henteu dipatok beureutnya gitu. Saikhlasna we gitu. Tapi saikhlasna teh urang teh balik gaduh perhetangan deui gitu. Ulah saikhlasna ikhlas teuing. Nepikeun ka tujuan teu janten-janten ka dituna teh gitu. Itu nama ahli sedekah. Pokona mah keur umat Islam mah pokona mah nu namina harta ieu teh sanes milik mutlak we gitu. Disebat milik mutlak teh kumaha? Ari milik mutlak teh milik anu milik Allah eta mah sagala perkara eta mah milik mutlak pikeun Allah. Keur manusia mah keur umat Islam khususna harta teh sing janten keyakinan sanes milik mutlak. Berarti naon? Aya milik baturan gitu. Aya milik baturan. Berarti aya nu kada dikaluarkeun. Di antawisna ku zakat. Zakat teh kokotor tina harta urang. Kudu dikaluarkeun. Lamun nganuangkan harta zakat sanajan jelas meunang ke sang urang. Ngadahar kokotor eta. Ngadahar kokotor, ngadahar runtah. Tah eta panginten ditungtungan kalayan 7 golongan anu dijanjikeun ku Kangjeng Nabi bakal iuh-iuh. Iuh-iuhna teh ku para ulama ditafsiran iuh-iuh aras makhluk Allah nu pangageungna teh angka teh bakal ngahaja gitu. Bakal ngahaja ngiuhan golongan jalmi-jalmi anu tadi disebat ciri-cirina teh. Mudah-mudahan urang kalebetkeun kana tujuanana tah gitu kalau tujuanana terutama eta orang Arab-Arabeun nyantel ka masjid gitu. Ya rabbal alamin. Sakitu penten mudah-mudahan aya manfaatna urang tutup kalian doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi